Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam Cerita Sunda. Cerita ini diambil dari buku saya sendiri yang berjudul Beja Keur Barudak. Kali ini saya akan membacakan cerita Mupuri. Let's listen up. Mupuri, tegalan anu garing teu di sawahan biasana sok dipelakan palawija. Sabangsani hui, jagong, kacang jeung suuk. Malawija tambuh laku eueuh hujan, ulah teuing gamlung teu hasilan. Sanggeus pepelakan palawija di kali, sok aya keneh sesana atawa nu maruraganana. Nya ieu bagian anu mupurian. Balik sakola sanggeus ngareureuhkeun kacape, dahar jeung salat, ulah eueuh teuing kagiatan, nya sok diajak mupurian pare, suuk jeung hui ku babaturan. Arinditna teh sanggeus wanci asar, ngarah teu panas teuing, da panon poe geus mengok kulon. Inditna ka sawah atawa ka tegal teh bari mawa keresek atawa plastik keur wadahna. Pakakasna mah taralian ti etem, kored atawa rokrak ge cukup. Anjog ka tempat cing arungkug, taang toong dodongkoan, bisi masih keneh aya parean, toge, kacang atawa hui. Sesa nu dibuat sok arayaan keneh, pare saeutik-eutikeun, katut nu marurag kana kotakan. Boh kitu deui suuk jeung hui, sok katingali da pugu geus aya daunan saeutik. Geus katingali kitu mah tuluy wae dikorehan ku kored atawa ku rokrak. Sup diasupkeun kana besek atawa keresek. Tah geuning ayaan ieu mah hui teh, teu cara nu tadi nyarungcung ngacir. Ni ana surak bangun nu bunga. Wiwin mu katingaleun bari ngacungkeun toge ngagorowok. Abi mah meunang toge da, kui mah jarang di dieu mah. Ningsih mairan. Keun wae toge oge ngeunah ditumis. Ni ana bari seuri, heueuh da urang mah hayang hui komo ieu mah gandaria pasti ngeunah. Lamun bebeunangan toge suuk mah sok ditumis make bawang beureum, uyah, gula jeung tomat. Hayang semulada tinggal make cabe wae disiksi. Beda tina toge suuk, hui mah jarang diangeun, tapi aya nu sok pirajenan ngangeun hui. Ngan hui mah ilaharna sok dikulub, diseupan atawa dikolek. Asa ku aramis hui baheula mah, komo mun huina aya endogan semu bodas di jerona atawa hui gandaria anu warnana ungu, alabatan roti atuh ngeunahna teh. Jaba matak sehat kana padaharan. Teu kitu kumaha atuh, hui mah nikmatna teh dobel. Sajaba puleun di daharna teh, atuh sok tuluy aya buntutna nyaeta hitut. Hitut ngadar hui mah amuing sorana meuni nyedut. Matak ibon lamun kadenge ku batur. Geuning sehat teh mahal ujang nyai. Loba jalma nu teu bisa hitut, lumpat ka mantri menta disuntik. Lamun teu cager lumpat ka dokter, dititah diopname di rumah sakit. Cek si Aki kungsi ngalaman teu bisa ngabekok. Atuh nu tos dioperasi oge teu meunang waka barang dahar lamun acan hitut mah. Aya-aya wae hui, geuning ciptaan Allah mah teu aya nu mubadir. Sadayana oge kagungan hasiat pikeun makhlukna. Mugia urang sadayana kaasup jalma nu pinter syukuran kana sagala nikmat anu tos dipasihkeun ku anjeunna. Amin. Rupa-rupa kanikmatan anu tos dipasihkeun ku Allah ka sakabeh makhlukna sanajan kaasup dahareun sesa. Itulah cerita Mupuri. Terima kasih sudah menyimak. See you. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Ditunggu ya.